Karek oge sababaraha lengkah leumpangna aya nu ngagayabag terus entrep hareupeun Kusnadi megatan jalan. Puguh bae Kusnadi jeung Kunti cacih rareuwaseun. Neneng, Mulai suara Kunti. neneng, Ceuk nu megatan jalan nu tayalian eta teh Kunti reuwig babaturana Kunti cacih, Kunti rere eta teh. Kunti cacih jeung Kunti rere. Kusnadi nyidik-nyidik ka Kunti reuwig rere. Breh atra pisan katingali ku Kusnadi lamun eta teh jurig Kunti atuh rei bulu pundukna pating puriding. Beungeut ta sepameh taya getihan. Jurig. Ceuk Kusnadi panonna pun celik. Brug awak Kunti cacih dibebeutkeun, manehna mah lumpat ngabereng-beng bari gogorowokan minta tulung. Tulung, tulung. Sora Kusnadi tarikna keranan, meupeus ka simpe mangsa peuting. Kunti cacing geus di soledad labuh ayeuna dibebeutkeun. Aduh, khawatir Kunti cacing. tadi pan serodot brug labuhnya da leueur. Ayeuna dibebeutkeun dialungkeun. Nasib teh begitu. Kunti cacih nguniang hudang, panonna neuteup ka Kusnadi anu ngabecir lumpat. Nanaonan lain teh reuwig, ngadon megatan jalan, ngaganggu kesenangan batur. Cek Kunti cacih bari ngeprukan bajuna nu kalotor. Hor, saha nu ngaganggu ka ilaing neneng? Kapan ilaing nita ulin ka uing ka dieu? Tapi basa nepi ka tempat ilaing, kapan suung? Nya uing teh hiber neneangan ilaing. Kasampak ilaing keur dipapangku ku manusa. Temal Kunti rere reuwig ngeceskeun dirina pangna nepi ka lebah hadinya. Satadina uing teh arek dibawa ka Mitoha jeung ka Patoha. Kitu tarui. Ke. Saha eta teh neneng? Kunti rere reuwig penasaran. Apanan calon Mitoha uing reuwig? Kaburu ilaing ka dieu megatan jalan. Jaluna jadi kabur sieuneuan ku ilaing. Temal Kunti cacih nyalahkeun ka Kunti reuwig. Geus nyaho uing neneangan ilaing neneng. Tapi asa aneh. Uing mah, ku ilaing mah manusa teh teu sieuneuan. Ari ku uing meuni langsung kabur. Rasaan mah beungeut uing jeung ilaing teh pan sarua geulis. Nah neneng. Beda sia teh reuwig. Beungeut ilaing mah buladig darati seuseuh. Minggeus mangke deui mah ngawadulna di tempat uing we heueuh. Di dieu mah apan sakieu pararawekna. Sok loba jurig, sok loba ririwa. Sieun uing mah ku jurig teh. Cik Kunti cacih bari ngalengkah ini ti dieu ti heula. Kapan urang duaan teh sarua ririwa sia teh neneng? Piraku aya ririwa sieun ku ririwa. Mararodel teuing lain mah neneng. Pokna Kunti rere reuwig bari nuturkeun ka Kunti cacih. Poho uing teh reuwig. Kaliraan hirup deket jeung manusia jadi limpeuran. Kunti cacih nyikikik seuri. Dua Kunti pating dari leumpang bari aluprek ngobrol. Kabayang ngawangkong. Dua Kunti laleumpang bari ngawaranggong. Pomonya Kunti pan awewe sigana teu ngagosip.